Woi, kernaon? Iya biasa terus ya teh lur. Anehnya curhat tidak ya? Curhat naon itu? Balik gawe aduh. Pamajikan pusing wae. Dibere duit kurang kene. Meureun. Kurang gede mun duitna meureun. Jika nama ada ari pamajikan mah dibere leutik salah, dibere gede puguh nih. Sarua pasti dia oge balik ngojek lain disampakeun cai mah. Kalah disampakeun gering pamajikan. Atuh puguh di dia teh lieur. Sarua urang ge. Ayeuna mah kieu we lah. Daripada lieur, geus urang ulin ka Tincika ieu si Abah Kabayan. Bukan aya atuh solusina. Ayo lah ge sarua tujuan hayang ngeunang-ngeunangkeun hate Nah, kitu ayo atuh. Ayo ka Tincika Abah Kabayan. Siap. Nah, gitu ya. Si Abah. Oh ya. Amun wae. Bah, Oh, gitu. sehat Bah. Alhamdulillah. Kemarin aja teh. Hade we ulin ka Abah atuh Oh, syukur atuh. Ya anu ya teh Bah aduh. Gerno kunaon? Biasa we pamajikan lah. Kumaha? Gering berapa? Pamajikan ambekan deui para rubuh di mah oge suka dia cari-cari hiburan ka Abah lah. Konek solusina Akur gitu mah. Masih abahnya sih. Nyata karek jual garitnya pemajikan sarua amuk-amukan deh ieu. sarua Abah dina ge cek kene balik gawe teu dibere cai atau dahar langsung di masalah duit langsung dipenta. Akur. Nya teh bajana gering wae kumaha cik Iya, Bah. Tadi teh dia teh balik ngojek. Oh. Lain disampakeun cai mah. Kalah pamajikan gering. Jeung loba pamenta we pokona mah. Ayeuna pamajikan loba pamenta duit teu boga. Nyemun eueuh cik atuh kumaha Bah? Apa solusina Abah? Sugan aya solusina Abah. Kek urang mikir heula nya. Sok Bah. Lain aya beja ieu mah di kampung sabelah cenah aya nu nganyuk-nganyukeun duit ngan heuh kitu aya leuwihan saya bungaan saha langgarna tebang emok-emok kitu tah heuh ceuk beja ieu ge kumaha urang kadarinya Tah lur aya bejana ye mang emok teh wayahna we teh daripada pamajikan anu urang ngarewel kitunya geus kepaksa we minjem ke Bang Emok. Ayeuna mah kieu we lah. Sok Abah atuh kira-kirana Abah apa tuh tempatna di mana si abang kita teh? aya ada rencangan dengan babaturan tah di dinya si RW kayak urang napungan si RW we heula nya kayak urang apaleunana mah heuh da Abah ge sarua teu apal karek apal karek beja gitu. Tah kitu son nama aya geuningan ide nu cemerlang tah. Ayeuna mah nu penting mah pamajikan kacumponan, urang teu lieur wae. Tah kitu bener Gitu. wayahna we nya. Kumaha tuh? Ayeuna urang ini teh keteun saha? Keteun Emok, eta. Apaleunana. Hayu atuh. Ayo. Ayeuna. Harinit. Ayo, siap lah.
cek cobaan atuh. Cobaan Pak bisa Bah. Kan bae Assalamualaikum. Tuh. Waalaikumsalam. Dek saha? Res itu bumina Bang Pijan. Heeh, aya naon? Biasa we keperiogian Bang Pijan. Aya gitu. Ya. Kira tungguannya. Mangga. Benar ieu imahna teh. Aya bieu geuningan ke. Naon sakedeungnya. Iya Pak, siap. Gimana hasil atuh? Siap. Tenang we heula. Mun bisa mah cair ayeuna urang bagjakeun pamajikan teh bah. Tenang. Ya, mangga kalau lebat. Siap mun. Mat, dari keluar dulu. Oh, mohon. Kayaknya keramnya orang panggil. Mohon Kang, siap. Kela, darah sekedengnya. Araya naon ya? Ka dieu tumben. Bah, Tak biar porakannya. Sana tuh. Buru kita. Udah porakannya. kudu dijawab. Sarua. Ku abah we. Ih, buku kolot wae. Kieu Bang, satacana abdi teh bareng nyuhunkeun heula dihapunten. Kumawantun ka dieu. Mohon. Mamanawian Abang Pijay karsa ngabantosan. Nya tamanawi ieu abdi tiluan teh gaduh kararepet ka Abang Pijay teh. Gampang wae. Tapi aya persyaratanana. Naon persyaratanana Abang? Naon Abang Pijay? Naon tah? Linggi teh di marana? Eta di kampung sebelah Abang Pijay caket dah. Deket geuning. Persyaratanna mah cukup we lah. Foto hungkul, mebobari neangan. Tah kieu ayeuna mah sanggup mayarna tepat waktu. Ujung bungana Sanggup. Sanggup insyaallah. emang butuh sabaraha ewang marane teh? Mana duit teh Allah. Ikan. Siap, Bos. Aduh, nuhun. Apa yang bikin? Udah gede ya. Terus. Sok dari ulah ini nama di ulah. Bayarnya, bayarnya. Ya, siap. Berapa bayar? Ya, Bang. Tuh.